Saha nu ngalahirkeun budaya? Prabu Siliwangi, Pak. Di mana Prabu Siliwangi? Di Ciamis. Naon ngaran kerajaan anak? Pajajaran. Pak Jajaran dina harti dek pejabat dek rakyat pajajaran sajajar. Ieu mah sugan pejabat teu bisa lah. Pokona mah sajajar jeung rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Lain urang nu kudu kahormat ka pejabat, tapi pejabat nu kudu hormat ka rakyat. Naha cucungik pejabat dijadikeun teh adalah ku rakyat. Waniannya. Nah, ada boga undang-undang rakyat segala-gala. Lain orang kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat tuh kudu hormat ke rakyat. Nah, maranehanana jadi jujur dicoblos ku rakyat. Matak cing atuh pejabat, ai datang ke rakyat tong 5 tahun sekali hayang dicoblos wungkul, ari geus anggeus kalah geblus ka alam gaib. Cing atuh perhatikeun palire rakyat, ulah dina kopeah aya gamar-gamar kujang ai ngarti hanteu. Sok urang bongkar budayana di Ciamis, kerajaanana di Ciamis, pati lemanana di Gunung Sancang, tempat nyepina di Gunung Padang, daerah Cianjur. Itulah letak wilayah kekuasaan Pajajaran. Tina ngaran wae Prabu Siliwangi, Prabu Raja silih-silih wangi sengit. Jadi raja datang ke rakyat dek nyengitan rakyatna, nyaho pangabutuh rakyat, apal nu susah rakyat, apal bingungna rakyat. Bener. Prabu Siliwangi. Aslina tuh. Ai Prabu Siliwangi boga pakarang. Naon pakarangna? Kujang, Pak. Toong kujang molongona di luhur tilu dihanap hiji. Artina aturan ka rakyat mangan hiji-hijina, tapi aturan keur para nu di luhur aya tiluna. Naon maksudna? Hiji, rakyat lapar kuring pangheulana lapar, rakyat seubeuh kuring pangpandeurina seubeuh, rakyat geuleuh kuring merek deudeuh. Itulah Prabu Siliwangi nu digambarkeun dilalakonkeun dina kujang. Urang kujang ditapelkeun na kopeah ngarti ge hanteu. Asa rieur da. Nya, variasi we wungkul. Bener Mang? Setuju? Good pokoknya mah. Kada ya amankeun. Oh, dukung geus ditewak mah maneh luncat sorangan. Prabu Siliwangi asli. Di mana atuh Prabu Siliwangi? Tilemna di Garut, gunungna ngaranna Gunung Sancang. Di sisi jalan aya gambar-gambar maung, macan-macanan. Sancang hiji, sancang dua, nepi ka sancang salapan, lamun ibu karanca buaya di sisi jalan aya gambar maung. Dina harti cenah Prabu Siliwangi jadi maung, wadul gede, padahal Prabu Siliwangi jadi lain jadi maung, tapi wibawa jeung komarana ibarat maung. Pan urang ge urang Cimaung eta teu rangeteng. Urang apal, urang dieu teh bobotoh, urang dieu teh piking Persib, sok lalajo Persib ka jalak harupat, maka Persib disebutna Maung Bandung. Nah anu di lapang maung wungkul. Prabu Siliwangi jadi maung, lain maung nu rangeteng, tapi maung teh artina manusia unggul. Nu kumaha manusia unggul? Ngarti surti kana pangabutuh rakyat, apal kana kategenahan rakyat, nyaho kana katalangsaran rakyat. Itulah maung. Tuh jigana ceramah kieu mah kahartieun. Beda nu di tukang ungut-ungutan. Teuing ngarti teuing tunut. Maung sancang hiji, sancang dua, sancang tilu, sancang opat. Di sancang hiji jelema teu sagawayah asup bade ka mana? Punten ieu mah leuweung larangan. Tuh eueuh jelema nu wani nyokot rokrak-rokrak acan. Naon sababna? Eueuh polisi, eueuh mantri, tapi leuweung eta hararejo, Pak. Di urang mantri loba, polisi naker leuweung beak, Pak. Matak lol hujan, banjir. Datang halodo, ganggarateun cai, bener? Bahasana ge bahalot baheula mah leuweung larangan. Kolot baheula teu meunang jang ulin kawalungan, sangat lain sangat jurig jarian, lain ganggaung, lain kuntilanak, tapi sangat dina harti didinya aya sumber daya alam anu keur masa depan barudak urang. Naon cing? Bogo, lauk, hurang. Jog bapa euna kawalungan, aya bogo eueuh, aya hurang eueuh, sabab geus teu keungeun ku walungan anu sanget. Nya. Tuh di Gunung Salapan, di Sancang Salapan aya kai badag, Pak, ngaranna kai Kaboa. Ku para pejabat anu rada kurang eling sok diasupkeun kana jero beubeur ngaranna jimat. Ngarah naon cing teh kikituan? Ngarah luhur darajat. Lamun hayang luhur darajat mah nya make jeung ngagugubug kai, ngaranna ge kai Kaboa. Boa bener boa salah nu pastina boa edan. Hayang naik darajat moal kai asa riweuh. Ieu teh kahartos itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa barik amin. Ya Allah. Alhamdulillah Bapak Hajat sadar 100. Ibu Hajat sadar 100, Kang Mara 50. Moga-moga we ya Allah
Wah teruas. Ya barudak pemuda weh. Ngeunah saya jadi ustad mah asli. Artis dangdut mah kudu bobolek lakan hayang mau 2,5 urang mah kieu. Atau ustad daek di sawer 2000-an teh suri najis. Ya Allah, gentosan we da anjeun mamaha sagala-galana rezeki anu tos dipaparikeun ka jisim abdi, muga-muga we janten rezeki anu barokah, sing parak milikna, deukeut rezekina, anggang balayeuna, jauh cocobina, malah manda rumah tangga runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloga. Menang ustad nyanyi, menang. Geuning ceuk batur haram, bisa jadi. Jejing urang bongkar. Menang ustad nyanyi, menang. Geuning ceuk batur haram, bisa jadi. Haram soteh lamun nyanyi jadi kiblat hirup sagala rupa teh kana nyanyi balik teh ibu bacupit rumah tangga kuduna bebeja ka Gusti Allah lain kana nyanyi bebenya mah ka Allah ya Allah abdi marada curiga kanu janten caroge abdi moal teu keur begeer Gusti buuk nu tadina tara rancung-rancung ngadak-ngadak di Gatsby eueuh Gatsby minyak jalanta baju nu tadina tara dilicin ngadak-ngadak dilicin sapatu nu tara disemir ngadak-ngadak disemir wah moal teu keur bageer Gusti tapi teu sia wios waya Allah da anjeun maha mulak-malik caroge abdi mulak-malik hate caroge abdi lamun matina teu satuhu jeung satia ka jisim abdi muga-muga pangrobahkeun manah caroge abdi sing satuhu jeung satia ka jisim abdi salaki datang jawab ku ibu aa bilih bade tuang abdi tos masak bilih bade kajaman cai haneut bilih bade kulem sepret parantos nyampak bilih bade sagala rupa abdi parantos sagala-gala lalaki bakal mikir aing pangsalingkuhkeun di tukang tetela pemajikan satia kieu ngagabruk ka ibu satukangeun mah bapa hampura bapa mangsalingkuhkeun jawab ku ibu cucu ngik sia udah aral ieu mah salaki datang rajin ngadoa ka Allah ya Allah da ieu teh takdir anjeun salaki datang sugan nyuguhan sugan nembongkeun bodi ngadon kieu ka salaki teh make jeung mantok molor jeung ubrut gitu. Wah, picilakaun. Hatu dah keheul. Daramang pemuda. Tuh, menang nyanyi, menang. Lamun ibu bacupit rumah tangga bebeja ka Allah, pek. Lamun bebeja ka Bungsu Bandung, montong. Dia membacupit rumah tangga, leos ka jalan, mana nyeri, nyeri teuing. Nyeri hate ditamelarkeun moal benang kudi ubaran aduh alah ieu lega teuing kurumo ya polisi dibawa ke rumah sakit jiwa lantaran jadi edan neng putus jeung kabogoh lain kudu nyanyi bebeja ka Allah Allahumma ujurni fi musibati wa hlubni khairan minha ya Allah abdi pegat jeung cucunging si eta mugi ilahi ngagentos kudu langkung sae tibatan si eta bisa jadi kabogoh neng leungit nu datang Ustad Nana meta nu leuwih alus daripada jeung si eta si duhil nya mending urang lah mantan nikah oma tong datang ieu mantan kawin datang nanaonan kanjeur nyeri hate ya kuring jujur loba mantan tuluy narika osok datang teh sudi najis nyanyi nu bieu teh jadi haram naha jadi balik panghirupan deuk nyanyi mah nyanyi hanya sekedar hiburan ngan kade resep seni tong kaleulewihi resep seni meunang pek bae ngan tong kaleulewihi adan alus heueuh ayeuna ada dangdut mah bisa capekeun banyak ya dan hayalah sholawat hayalah kurumoy wah jelema oh yeah geus bisa capekeun deui teh paur urang ye kolot baheula mambapagahan budak oge jujur ku budaya lain ku ceramah Quran teka baca, hadis teka aji, masjid langka, ustad ting di mana, kiai ge boro-boro, nu akhirna nyieun simbol jeung silibna, nu akhirna budak sunatan teh disawer panganten sawer. Nya? Di sawer tadi ibu murang kali. Entong ah.